di negara Junderbang, negara kajinan bumi lapisan kaopat, anu cantum papai agung kieu kerajaan taya sanes, Prabu Junggir paksa pengawakan jangkung dua simar dada gede pewas bahangira kaya gua girit mata nyokil suyakna dipun mada pingkang patih kaya sanes kakasih pun patih Jonggir sakti unira mangsangan tiga kadanging sun pati anu jadi kebanggaan anu jadi kepercayaan lagi ya kaharep esekeun kursi nanti kalau perempuan di Jawa Sati atur kana tumbal kalian semua bukti konyol sira Gusti Prabu ditarama dicatat dina angan-angan dicatat dina Syanur Paiki kali nanti eta mobil aya kalapatan tilu saujung rambut anak sebas nampak mugi orang kapal buka saput saling mayung jeung akanti saling mayung tomborong hijau si atih najan akang oge sangkan pangkat raja ai salah mah da teu aya da urang mah mayung saling hampura jeung akang sami atau ping tigana tancah jeung ajeng aya pikir salana siang wengi sejak nunut margarita negara pati kesanakeun kangge kepentingan saudara buah negara buah kepentingan pribadi saudara bagja patih aing nepikeun kangorbankeun jiwa jeung raga nah ai panayagan mah piomongna mungkul panayagan mah kontek aing itu panja aing nepikeun kangorbankeun jiwa jeung raga ai panayagan mah telat kejo satiga piomongkeun mah asup kana paibasa teh sapanjang jalan tanjakan teu boleh dipikasieun sapanjang dari panayagan teu boleh minum opieun gampang nama kita kumpul jam sakitu datang jam sakumaha teh padahal kita nyatu untuk bila menikah hararese kumpul entok ieu teh nyatu bagja di baru saraya pikir salna teh kieu lawas kurang tetepang sono akan titi kau lagi sono tuhal sakit pangna akan ngaturana lingih ayi teh aya hal bakal dipadamikeun munanau nyaetan genahan masalah akan anu jeung masalah teh beuki dieu beuki gede aya di bejakeun kumaha dan dikecolok persoalan da kumaha ieu teh sugan jeung sugan siati menang atau bisa mere jalan solusina saudara giringan itu kumaha maksa saudara kieu teh sacana kanget bejakeun masalahna akang rek ngabejakeun sababna heula lamun ceuk basa santri mah asbabul nuzulna eta teh maksana nya kitu akan teh beula teh tukang guling eueuh lembur teu kasusul eueuh desan teu kasoang eueuh pakamitan teu ka dujuk kalau nepikeun ka meunang sisindiran ge teu lembur akan sindiran kumaha sisindiran kumaha modati dibeli kieu aya dulu cirelek cikowan citayeung ampun bau kelek diampuan bau hasil ben wae aya kan aya tu paling kaler kumaha tuh kan mikeun tuh tu paling kaler mah
kaci badak kaci mau beli bubur di centongan ngadak-ngadak balingu nempuh bujur pepotongan tuh kalau bateri kalau pepotongan nang aya kene ti kaler mah bahasa sing ngajunggo kamera kade aing awal aing aya ka tupal nah dipakaler recet jeung sapu tangan dibantun ka Raja Galuh susu lepet di kutangan ngadukuk segede walu gaduh raja teh seniman ieu mah kudu seniman lawan murah acara aing da titir paling kidu aya tu paling kidu ge cipuan mau ke Bandar Ujung Cipedang ka Sedawangi kabubuh nu jejeg nu Cipegang nu Cimeng itu loba akan mana bisa sisinggiran sisinggiran bisa kudu jiwa seni bener orang cara aing da sok sisinggiran bisa biasa kumaha kita bagi Solo Garut tambah tinggi maju pres luas ya harapan media sih teh oke jeung punya kanyut udah kanyut mau lemes lah udah kanyut lemes ke kampus ya sojeng data wakang teh hiji waktu akan keulin kapedang kapuekan kapedang kapuekan kadang-kadang ini tujuan hitungan ini jam kamana bulan kamana itu apa kang linglungi linglung kumaha linglung tak bisa balik hiji waktu akan tarik ngenong cari tanah teh di hiji tempat eta nu cenama ke tempat teh di bangsa manusia da urang pan bangsa jin lurus tah ulantaran akan membuka waktu gede jangku nyanyangan bang menanti rupang jangkuna nyak manggih we hiji bangunan jangku cenah macet bejam eta teh masih gitu